di mana kana ibadah aya haroream sing atoh. Nama kejeng sing atoh dia secara empat mata, tegesna Kanjeng Rasul paduduaan spesial ngawartosan Sayyidina Ali di kamar. Ya Aliyu, wahai Ali, man sing sajal makholapa anu nyulayaan, anu merangan hawahu kana hawa nafsuna, kanat mangkaya naon al jannatu surga teh mawahu pi tempateunana. Jadi di mana-mana urang dek berbuat baik, nah aya embung, aya haroream sing atoh bae dek embung oge, bae dek haroream we ngandek di perangan we. Daripada ayeuna rindu Ramadan kok nyarios nama hoyong ngaos, tapi rindu Ramadan teningkat ibadah hoyong ngaos teu init gitu. Jadi lumayan dibandingkan yang lumanyun mah. Tak iya ongko haroream tapi di perangan ku urang, waduh langsung jaminanana kanat al jannatu ma'wahu, surga teh pi tempateunana. Jadi kudu ajian mangpang mengpeung gerimis, mengpeung haroream, mengpeung tunuh tah di mana kitu jaminanana Gusti Allah ya Karim teu mubadir man kholafa hawahu, jalma anu sesuai kahayangna di perangan, hayang masare itu hayang macicing, ingat surga pi tempateunana, butuh geus maot mah butuh gitunya. Jadi kesimpulanana sok kudu ajian mangpang mengpeung horea, mengpeung tunuh, mengpeung gerimis gitu, mengpeung rieut sautak saeutik lain namru gitu. Tak kitunya kasadayana Allah moal nyepelekeun, tapi naon cenah kanat al jannatu ma'wahu gitu we. Kitu di mana haroream teh sing atoh, nu penting mah meranganana nu mahal mah.